Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Reka Nur Syakil Firdaus di kelas 10 MIPA 3. Abdi ayeuna bade nyaritakeun dongeng legenda Ciung Wanara. Baheula aya hiji karajaan badag di Pulau Jawa disebutna Karajaan Galuh. Ibu kotana aya di Galuh dikeut Ciamis Kiwari. Dipercaya yen zaman harita Karajaan Galuh majang ti hujung kulon Jawa nepi ka hujung Galuh. Anu Kiwari mangrupa muara walungan Marantas deket Surabaya Kiwari. Ieu karajaan dipimpin ku Prabu Permana di Kusumah. Sanggeus lila marentah, raja mutuskeun pikeun jadi pertapa serta eta naha anjeunna manggil Menteri Hortikultura Arya ka karaton. Sajabat eta Arya Kabanono ge datang ka raja mau laporan ngeunaan karajaan. Bari ngadangon hareupeun pendapa, katembong kuring riweuh mudik ngatur sagalana ke raja. Menteri panginten kumaha bagja janten raja, unggal parentah diturut, unggal kahayang dicumponan. Eta sababna anjeunna bade janten raja. Bari ngalamun di dinya, raja manggil anjeunna. Arya Kabanon, naha laras anjeun janten raja? Raja terang eta kusabab anjeunna dikarunai kekuatan goib. Henteu paduka, abdi teu tiasa. Tong bohong. Arya Kabanon nyaho sorangan. Hampura nu mulia, kuringan ukur mikir ngeunaan eta. Muhun abdi bakal ngajanteunan anjeun raja, salami abdi nuju tapa. Anjeun bakal jadi raja jeung marentah ku lakonari. Anjeun moal ngarawat dua istri abdi, Dewi Pangarep sareng Dewi Naganingrum salaku garwa. Sae pisan paduka. Kaula bakal ngarobah penampilan anjeun jadi lalaki ganteng. Ngaran anjeun Prabu Barnawijaya. Bejakeun jalmayan raja geus ngora jeung kuring bakal indit ka hiji tempat rahasia. Ku cara kitu anjeun bakal jadi raja. Waktu harita Arya Kabanon rupana siga Prabu Permana di Kusumah. Tapi katingalina leuwih ngora 10 tahun. Masyarakat percaya karena bewara yen manehna teh Prabu Permana di Kusumah anu geus 10 tahun leuwih ngora sarta ngaganti ngaranna jadi Prabu Brahmawijaya. Ngan hiji jalma teu percaya kana carita. Ua Batara lengser anu terang karena kontrak antara raja sareng menteri. Prabu Brahmawijaya jadi reuwas serta ngarendahkeun Ua Batara lengser anu teu bisa nanaon. Dunana ngajauhan iwal ti di tempat nalika kalukana saolah-olah garwa Prabu Barmawijaya.